barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadaya, alhamdulillah urang tiasa ditepang dangukeun di sareng pedaran dongeng simkuring masih ngahanca dina jejer lalakon dosa-dosa maranehna bagian anu katilu. Ieu dongeng kengeng Kang Yan Raswaya anu dicutat tina majalah Mangle nomor 1850 hiji. Kamari bagian kedua parantos beres, ayeuna bagian katilu sumohon namatkeun rupi nama ye. Damung tilu seri atau nabi tilu bagian. Mangga urang sami-sami dangukeun ku sadayana. Hatur sewu nuhun kanggo anu parantos subscribe, like, komen. Mangga sasarangan teras sareng barayakita.com. Prung ah. Nenah gogoakan di jero mobil. Kasmita jeung si Dori ukur bisa nyaksian anu keur patorong-torong siga anu rek gelut. Si Jelug Malik tuluy asup ke jero mobil. Si Gawok anu ngagilir-gilir pesto teu ditolih. Mobil geus rek maju. Leungeun si Jelug dicekelan ku si Gawok. "Kee heula," ceuk si Gawok. Oplet ku si Jelug direm lalaunan. Kupling anger ditengket. "Dewek milu kana mobil bareng jeung si Laing. Awas si Laing mun lobat cetak." Motor si Gawok dipihapekeun ka si Suta anu boga kios bensin. Manehna diuk dina jok tengah belah kenca deukeut suku Nenah. Kasmita dipaksa sina pindah kana jok tukang. Nenah hahargungan. "Aduh, tobat Gusti. Teu kiat engal atuh." Ku si Gawok teh ditolih. Pun anak tos kaluaran getih. Kumaha ieu teh? Jen teuing diuk di tukang. Pok si Gawok nyarita ka si Jelug bari nodongkeun pistol kana palipisna. "Jalan, awas mun macem-macem. Montong main todong sagala. Mun oplet digebruskeun ku dewek atawa dewek ditembak ku si Laing nu cilaka sararea. Dina urusan ieu nu sejen ulah dibabawa, ulah mata kaweur kanu balangreung." Oplet terus maju kapatrolkeun si Jelug nanya ka Kasmita. "Lain reka imah bidan, lebah mana ieu teh?" Ditanya kitu Kasmita kalah kapungak pinguk da manehna ge teu apal bener di mana-mana na. Nu nemalan teh si Dori. "Di hareup deket sekolahan, belok kiri." "Geus tuna di dieu. Montong terus dibawa ke rumah sakit," ceuk si Gawok. Sanggeus Oplet nepi ka hareupeun imah bidan Dedeh di patrol. Hujan masih kene tacan raat tapi geus teu ngagebret teuing. Sararea pangpangna Kasmita jeung si Dori kakara sidik kanu duaan. Si lalaki nya si Jelug alias Yongki. Umurna manjing 30-an. Pamuluna taya gurat jalma jahat. Beungeutna bersih, limit, kumis jeung janggot tapak anyar ngurud. Bebeungetan teu matak gigis, malah ninggal keuretan mah sasahage moal nyangka jalma jahat. Ngan memang kaasup jangkung. Pantes lamun meunang lalanihan si Jelug oge. Nu saurang deui si Gawok alias Eman. Pangawakan leuwih pendek batan si Jelug. Ngan ngarareusi. Kulit hideung beungeut kereng. "Opletna pake terus ku urang," ceuk si Gawok deui. "Sok keuat sarara geura turun." Mangkelanan. Tembal si Jelug. "Rek nanaon? Jadi gawe wae. Taya urusan jeung urang." "Moal hade deuleun diculkeun. Nu matak buru sina tarurun cek dewek ge. Sina dipariksa ku bidan, mun harese gedoran we matak naon."
Mitra kaum dangu Kasmita turun tina oplet lempang rurusuhan ka imah bidan dedeh. Tapi cek nu mukakeun panto bidan dedeh keur subung tacan lila aya nu neang rek ngalahirkeun. Bo bidana teu aya. Teu ditanya ge Kasmita geus mihilaan nyarita. Nena beuki minang gegerewekanana. Tapi ku si gawok teu ditolih. Urang ka rumah sakit we. Omong si Jelug tandes. Si gawok teu pipiluan nyarita. Mobil terus disupiran ku si Jelug ka kota. Nanaonan ari si Laing Yongki? Maksud si Laing? Nah make pipiluan kana urusan anu teu puguh kieu. Jelema perlu pitulung. Piraku rek diantep diburuhan sabaraha si Laing? Denge ku sia gawok. Lebah dieu mah teu pandang buruh. Manazina si Laing segala dibalitungkeun jeung duit. Sabaraha si Laing menang buru ti polisi. Haha, urang mah jalma jahat Yongki. Si Laing jeung dewek cuma nyieun kahadian oge. Moal aya nu mercaya, moal aya gunana. Ayeuna urang meunang kesempatan pikeun nyieun kahadean. Niat ngalebur tapak, nebus dosa. Dewek teu mikir nepi ka dinya, tadina ge teu niat nyieun kahadean. Rek ngarebut opletna dipake kabur. Diudag ku si Laing. Tapi dewek teu tega ningali jalma-jalma anu teu walakaya, butuh ku pitulung. Mitra kaum dangu oplet terus nyemprung ka kotakeun. Hujan geus ngorotan, kari ngepruina. Di jalan begitu iseun. Tutumpakan nu lalar liwat ngan hiji dua. Lemur kencak atuhu jalan ancal-ancalan. Sawah ge paselang jeung tegalan. Kalan-kalan pasir jeung wahangan. Urang mah geus kapalang jadi jelema gede dosa ka asup si Laing Erman. Tapi si Laing oge bet nyieun kahadean. Jadi usung esang polisi newakan babaturan ka asup dewek. Nah lain kahadean eta teh pikeun polisi pikeun masyarakat. Dewek mah pada katarik ku buruhna. Ongko kabeneran menang kepercayaan. Di mana perlu mah ngabangsat deui oge teu naon. Naon bedana jeung dewek. Tadi ge niat mimiti mah lain rek nyieun kahadean, tapi dewek mah si Laing mah culas Yongki. Maksud si Laing, dewek nyaho. Si Laing ngahaja marapkeun si Epi ka dewek. Ngeras si Laing bisa ngejat. Tapi ku si Laing gen jadi antep lin. Si Epi itu udah meniso sontrol. Duka memang kahayangna, duka menang instruksi ti si Laing. Mitra kaum dangu jempling sajongjongan. Oplet nyemprung ka kotakeun. Si Jelug jongjon nyupiran. Si gawok diukna anger keneh dina jog kadua tunjangeun endah. Tapi geus teu tegang teuing cara tadi. Si Dori ngaleh-leh dina jok hareup gigireun si Jelug. Sasmita pepikiranna kumaha cacang ka mangsa lawas. Ngadenge obrolan antara si Jelug jeung si gawok. Nenah teu eureun-eureun gegerungan. Sasambat ka indungna. Ayeuna si Laing rek naon? Si gawok nanya. Rek ka rumah sakit. Tidinya kahayang si Laing kumaha? Si Laing rek dibawa ku dewek. Urusan eta mah nu penting ayeuna kudu ka rumah sakit. Si Laing hayang bersih tina dosa, muniat ge dewek teu nyaho kudu kumaha maresihanana. Di dieu teh jalma anu bebas tina dosa, tapi urang kaasup jalma anu panggede-gedena dosa. Dewek mah teu niat utang hitung gede leutik, loba henteu dosa. Si Laing komo meres maehan, si Laing ge maehan merkosa. Milu nyelulupkeun mobil mewah jeung si Romi Kasmadi, si Cai Mengdi. Dewek onama anu jadi sasarana koruptor. Tapi si Laing melalui gede dosana batan dewek. Cantang tuh. Mitra kaum dangu rame dua nana pacental-cental siganu pada mung eleh.
Memang di dieu teh jalma anu bebas tina dosa. Kasmita nyelengkeung. Nuker parea-area omong eureun si Gawok ngaliuk ka asup bapa jeung nenah pokna laun. Mitra kaum dangu, mobil ku si Jelug direm, dihareup aya tangkal kai malang ka jalan. Sigana tacan lila rungkadna basatas hujan tadi. Sarerea turun iwal nenah anu geus teu bisa walakaya ngagetih terus. Buru urang kasisikeun, omong si Jelug. Manehna nu singkil pangheulana dituturkeun ku si Dori. Najan pupuringisan leungeun kencana siga anu dihempikan kana angen. Tangkal sagede pingping kolot, panjangna kira-kira 3 meter, dieser-eser ku duaan. Geus kitu mah Kasmita oge pipilueun. Si Gawok ngajantang ukur nyaksian pangpangna ngawaskeun si Jelug. Si Dori nanya ka Kasmita, "Tade cek bapak, di dieu bapak kaasup jalma anu boga dosa." "Dosa gede ka bangsa jeung nagara," tembal Kasmita ngarahuh. Manehna terus ngagusur tangkal anu malang ka sisi mantuan si Jelug. Hujan geus raat, cileuncang ngayemeng di ditu di dieu. Siga nu teu sadar, si Gawok pipilueun ngeser-ngeser tangkal ka sisi jalan. "Dosa gede naon, Pak?" Si Dori siga anu ngarasa panasaran. Mitra kaum dangu direreyang ku opatan mah tangkal anu ngahalangan jalan teh bisa dipindahkeun ka sisi. Sanggeus diselenger ku si Dori, oplet dipajukeun deui di supiran keneh ku si Jelug. Dina mobil sanggeus mobil maju narada jauh, si Dori nyarita, "Saya ge jalma gede dosa," pokna lalaunan. "Cek bapak ge nu matak kudu dipake pikiran. Gumantung kana dosa na naon wae. Saya mah nabrak jelema, nanggal pisan duka hirup keneh duka maot sapisan di dinya. Da tabrak lari, memehna kungsi mawa beus di Purwakarta ti guling. Nu jadi korban salaki jeung pamajikan sabono royot. Genep kabeh teu kapuluk deui. Tacan korban sajena. Nu maot jeung nu luka-luka, nu matak ginggiapeun mung nyekel setir deui. Tadi ge pedah kapaksa we, damun lain ku waidik mah." Najan bapa lain anggota partai terlarang, tapi kaasup simpatisanana. Gerakanana gagal, bapa kababawa. Hadena bapa bisa keneh ngabalicet. Padahal bapa teh kaasup tokoh. Anak bapa ieu nenah sarua teu leupas tina dosa. Kandunganana rek digugurkeun, tapi ku bapa dicarek. Pikeun nutupan wiwirang jeung nyingkahan jalma-jalma anu tangtu bakal terus nyelidik bapa. Sakulawarga bapa pindah ka desa Cisaat, Kacamatan Ciwidang. Nya, nena boga dosa sekalian geus jadi korban lalaki anu teu tanggung jawab. Jalmana lain si itu si eta orang partai keneh. Sangkan ulah nambah-nambah dosa, niat nena ngudulkeun kandungan anak ku bapa dicaram. Mitra kaum dangu, oplet nyemprung terus geus rek nepi ka kota. Cempling sajongjongan, ngan nenah anu terus nginghak diselangku aduh-aduhan. "Abdi mah, Pak, jalma mantangul." Si Gawok muka carita, "Gawe jahat dipaju teu euy, kala tambah-tambah mahabu." Nu matak pada ngalani si Gawok oge. Dipikir-pikir bitnya, tacan kungsi nyeun kahadean ka batur. Kakara kadenge si Gawok nyaritana sareh, make ngabasakeun abdi sagala. Teu karasanya ceuk Kasmita. Si Gawok mali ka tukang mencerong ka Kasmita. "Mending ge kitu," omong Kasmita deui. "Ulah ngarasa agu dume geus nyieun kahadean. Didinya geus milu minahkeun tangkal anu ngahalangan jalan ka sisi. Nah eta teh lain kahadean." Ukur sakitu," temal si Gawok lalaunan. "Teu kudu diitung gede leutikna. Cara miceun cucuk di tengah jalan.
bisi batur kacugak, kapan kaasup ibadah, komo ieu sasatna nulung anu keur kamusibatan, aya patalina jeung nyawa manusa. Kaspita nyaritana dumareda taya numairan, oplet geus asup ka kota, tekung silila rumah sakit katembong lampu-lampuna caraang. Mitra kaum dangu liwat tengah peuting ngagayuh ka janari leutik. Nena geus dibawa ka jero kana balangkar. Dibarengan ku bapakna, si Dori leungeun kencana keur karasa. Di palataran rumah sakit deket tempat parkir, si Jelug jeung si Gawok nangtung pasing hareup sing hareup. Angangna aya kana 10 meterna. Duanana silih pencrong, pabetem-betem, cacarita ngan dina hatena masing-masing. Si Jelug gilig, niat rek masrahkeun maneh. Geus cape abur-aburan susulumputan. Ari si Gawok geus taya sumanget rek nangkep si Jelug, rek diantep sina kabur. Geus teu ngingetkeun buruhna mun bisa masrahkeun si Jelug ka polisi. Oh, tamat mitra kaum dangu. Cag dongeng Sunda dina judul dosa-dosa maranehna kengeng Kang Yan Raswaya anu dicutat tina majalah Mangle nomor 1851 urang cekapkeun duwi ka dieu. Hatur sewu nuhun kalayan hapunten anu kasuhun. Insyaallah ditepang dangukeun sareng dongeng-dongeng Sunda salajengna. Wilujeng kantun sasarangan teras sareng barayakita.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com